Yayi? Punten kan, punten. Punten. Untuk membantu channel ini terus berkembang, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk menikmati konten-konten menarik lainnya dari channel ini. On, ayo. Sauran tuh. Naon? Buka aya peryogi meredunungan. Nah, musuh dah eueuh. Tas sakilan. Kemana kan? Sila kawan. Lapor kan tuh. Ay sugan teh nanyo aing keur gelut. Menak waci. Kabeh bantu Teh kuat. ngageri nyem. Lah kemudian. Teh yakin itu nu bakal eleh. Karina boga keyakinan lagi. Aing manawi teh. Gan. Kumaha? Aing mare ti mana bieu? Nu mawe kula ningal Gusti Batara Kresna ka mana lewasna? Sakilan. Dupi agan kumaha musuh teh? Mebes ka handap. Gusti. Mebes ka handap kumaha? Abus kana jero taneuh barang disekat di keplet ti dieu. Leungit pot ka jero abus. Sidik ngaliangna. Leungit tina paningali bete Kang. Jero. Pami aya lemur menu caket mati dieu. Naon? Urang namut urek. Pugu da belut. Pugu da belut teh. Lain pikiran teh ponoknya. Lain menipungsat pisan. Wadogna teh pacul. Pugu da taneuh teh 2 meter belut. Teh jero hadap teh teh. Menipungsat pikiran. Kumaha geus gibot? Isin ku Batara kaula nepi ka teu bisa ngarengsekeun ugi-ugi acan. Akadeuna deh. Diwiwirang hongko. Manya aya jago kitu. Wah, ya teu bisa newaknya Kang. Jago mah biasana mah sagolet pangge sacara page. Oh, Ari ieu bet kitu musuh hiji nepi ka sakatewak. bisa. Da eta meureun cenah meureun teh percayakeun si Cepot. Lamun si Cepot teh percaya mah meureun nepi ka kieu. Tak kuasa geus siap. Dunungan keur amak ieu mah di Banjuran. Atawa menang panjokok cenah teh musuh. Oh, aduh. Ya, kemana wae. Nah, saya teh mah kepasean di mana-mana teh. Teu make pikiran situ. Ngomongna teh kitu saya teh mah. Ceplak paham. Cing ulah pandangan kumane-mane. Ulah pandangan di mana kumaha? Nah. Teu kedah make jeung bingung. Gampangkeun wae cenah mah dah. Geus tong pasea. Apaan agan teh kagungan saderek? Saderek agan nu dihandap. Emot teh katuang raka. Ieu. Wah, Nya agan teh pan kagungan saderek dihandap. Saha? Kuuk. Capok sia we. da eta di Banyolan wae, dunungan keur serius teh. Juragan Anterja pan dihandap teh di catur pertala. Catur teh opat. Pertala bumi. Geus. Udah saya tengok yang berang. Alah nuhun kaulah teu poekeun. Nuhun. Kaulah boga lansir Kakang Anterja. Kakang dihaturanan linggih. Mangga Yayi. Punten. Capok siapa ini? Dihaturanan linggih kan. Da eta di Banyolan wae situ mah. Kakangku dihaturanan linggih kan. Alah. Inung suku nilep. Morokan da batur mah. Puas. Batur mah jaga ilmu. Baik. Anterja Rakana Gatot Kaca sampun dumugi dateng ngarsa. Ieu. Waduh. Ngahaturkeun semua paktos. Yayi. Nuhun Yayi.
Geus piomongan we si eta mah hirupna teh. Semah kapihatur kulan diterima. Mun urang mah geus sakitu geus gagoler teh tuh. Kana heureuy teh. Nah, agak teh kumaha ieu teh? Ongkoh nyemah kabdi ditarima neul kabdi kumaha teh? Eta si tukang naon? Di tukang. Jangan main hakim sendiri ya. Betul aya naon? Balik sia ka itu. Balik atuh saha di tukang. Aduh. Terus. Balik. Agak siri. Daik saya tahu ya. Ayo kakarana pedunungan. Wuluh. Tapi kata boga pikiran gitu. Gan. Aduh, semua kapihatur kan. Bot. Gan. Don bot. Gan. Don. Cager mana? Cager mana? Lah, cenah. Cager mana? Oh, alhamdulillah ulah ari abdi mah. Pun bapa tidak banggar. Don. Pun bapa tidak banggar. Bapak mana? Bapak mana? Lah, cenah. Bapak mana? Jumuhun akan. Bapak tidak manggar. Seberapa poe? Nah, seberapa poe? Lah, seberapa poe cenah? 3 minggu akan. 3 minggu oh sasasi langkung. Dulu teuing. Nah, dulu teuing. Nah. Ya teuing jangan dulu. Dumawi lan. Nuhun akan teh cerita panggeuh abdi. Dieu buat. Nah, dieu. Hah? Dieu. Macam lah, dieu cenah. Ayo kata. Gitu. Ayo di mana we gekna cenah mah. Di mana we gekna sia teh mah? Hapunten we. Rai Gatot Kaca kirang sopan rupina. Keke, aya lagi. Ayo aja. Berlanjut yang ngomong ini terus. Beri Jangan tekan. anu salse we low. Tong make high. Sembah kapihatur. Lah, doa. Bejana apa pamane gering? Lah, bejana apa pamane gering? Sumuhun kulan 2 sasasi satengah. Naon pajakina? Naon pajakina? Panyawatna tidak bareuh kula dina juru sosana palih katuhu kulan. Berbuat bener. Lah. Hayang diterjemahkeun. Hayang bener henteu geuringna. Leres. Jadi gaib tidak malah jadi. Naon ngaranna pajakina naon ngaranna? Lah, ngaranna pajakina naon? Lah, Udah juru bahasa we. naon cenah panyakitna? Duka julean. Incok gitu kan. Dimas, kaulah. Aya kajadian naon? Nyuhunkeun laporanana dupi Paman Arjuna. Asan, can panggih ku kang oge. Kangjeng Rama asan dikotek tak can anggeus kaayaan di jero. Di lapisan ke kaopat bisi ieu mah. Tahu. Ieu teh katurug katutuh kaayaan negara. Naon deui? Nguningakeun Uas Semar teu damang. Geus apal tadi? Nyaho keur diomongkeun. Layang Jamus kalimus sada neme teh aya anu ngiwat. Layang Jamus anu ngiwat. Tahu. Pusaka lambang kagungan negara. Tahu. Wih. Bener ulah. Semohon. Hayang teuing ka aing mah tong nanya. Susah ngajawab Kang. Mudah-mudahan ya kadang-kadang moal tangding. Heeh. Geus rekes bener. Jantungeun aing mah ya. Lemah jantung. Nanging dikeresakeun layang Jamus kalimus sada parantos hasil di Gua Batara Kresna. Beunang deui. Kantenan. Nuhun. Sawangsuna. Eta ku ceulina juragan itu kaca memenuhi cepet. Daing melila lambat teh. Eta ku silih ajen. Ku silih ajena ieu mah.
eta kalajeuk nepi ka duh ramah tamahna ai sidawala ka aing hormat sajabana teh campelak teh puak-paok di kain ieu boga kabogoh ge di piheulaan eta aing boga kabogoh da di piheulaan ku sia teh Kuwa Batara layang jamus kana sana geus meunang deui. Parantos nanging musuhna barang-barang dicangkalak teh abus ka jero taneuh. Abus ka jero taneuh. Dawuh. Wih. Ka jero ka itu kadap. Dawuh, tenang. Tenang. Atuh supaya jelas maksudna uningakeun pindang naon di kapal teh. Lain pindang goblok tenang. Oh, tenang baneng. Waduh. Lompat ke handap tenang Dimas sabab geus abus kana daerah ka kawasan akang wilayah akang ngan bisi eta diudag ti handap bisi ngapung ka luhur jaga di luhur siap Kang pot jaga di dieu jaga di dieu sapertos bisul ulah edan sia mana karep aing ngomong teh naon nanyakeun penyakit bapak aing naon teh teuing cerina teh sia teh eta ku gancang teuing atuh ah lah siap di dieu siap tah eta cepet maneh siap lain ka akang nih can ditanya atuh lain tukang batur we ayi kaluhur dawuh akang kahanap ya bareng siap siap hayo ya lain ku baroga kendaraan gitu teh ai budak ka sakolakeun budakna jujur kan didikana beda taramat didikanana budakna jujur pokok kurang bener kersok wow sore sapi lapar nah saya tahu teh naon daek sakitu heug sia teu kajeun sak dola tong nyaan siapa kitu ah atuh danya batur ti haharagang teh kalah disuntrungkeun kemarin nyapertikeun kan mah da biasa da ieu memertikeun sok atuh da mertikeun atuh kan bae teu kudu Dimas Allahu Akbar eta genggerong nepi kaki itu turunan ti saha di sia kekeun bae mertikeun sok atuh Dimas sada sapi tong disangseurikeun wae atuh da ieu mah tuh da nyapertikeun atuh ieu aya naon kajadian naon Dimas nu mawi teh aya naon wah atuh moal dituluykeun tamat da wala atuh euy da wala sia geudeung euy moal bisa banyak ai ku batur butuh ataeun kitu gede amak gede amak cing saudara aya kajadian naon da aya musuh poduh teu kabejaan atuh kakang akan ayeuna goblok nah siapa jadi ambeknya kaing asa dibawanya di wara cenah muni hese sia dijadikeun duit teh aya nu rek nyanak layang jamu sekali musada wah pusaka lambang kagungan negara laras ah muni sawerang cuma eta kumake kitu keridaguan ku produser cing alus kitu kumaha acting teh nanti hayang direkam teken kontrak sagedeung dia oge ah da biasana ge ku didinya duitna nih akak kanap ye da sia lila wae meni ku aing diborong sakalian
Akang dek budak ganap, Jung. Kaluhur sia. Kumaha ai kaluhurna naik. Ada tangga kalapa, ai kanapna deuleu aing. Ah, eta. Ulah. Kumaha tuh kuring kaluhur? Kumaha sia ya? Moal rek gelo mah kitu. Deui.